Tong sibuk nyalahkeun pemerintah karena ekonomi lemah. Pemerintah ge da sami jalmi jiga urang. Tong nuntut pemerintah karena keadaan semakin memburuk. Sabab para kage sami jiga urang saha sih anu hoyong jiga kieu. Ayeuna mah sok tinggal candak hikmahna dari corona kanggo alam dunya. Corona tos ngajantenkeun seueur jalmi anu sadar akan pentingna kebersihan, sadar akan pentingna silaturahmi, sadar akan pentingna ngumpul ngariung sareng keluargana. Anu terpentingna mah corona tos ngajantenkeun urang sadayana caket deui sareng Allah Subhanahu wa taala. Walaupun karena corona seueur anu kalaparan, kesusahan, teu daramang dugi ka ngarantunkeun alam dunya. Biarlah itu jadi amal ibadah. Tapi sanajan kitu sebanding sareng hikmahna. Seseueurna mah ditinggal tina kasayanana cobi. Langit biru, bumi bernapas tina kesibukan manusia. Udara janten bersih. Cobi bandingkeun sareng baheula sateu acana aya corona. Napas sesak, udara panas karena polusi. Secara tidak langsung Allah nurunkeun corona teh supados alam dunia ieu bersih deui. Berhenti merusak alam, kita jaga kembali bumi kita tercinta.